Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pun Alif Egar dina channel Payung Pawitra diajar basa Sunda. Tah, ayeuna urang bakal ngajelaskeun dina pangajaran hiji nyaeta biantara. Ieu teh materi keur kelas 11. Langsung wae. Kompetensi dasar anu bakal dihontal dina ieu materi nyaeta nganalisis isi struktur dan aspek kebahasaan teks biantara. Mendemonstrasikan biantara dengan memperhatikan kesantunan dan penggunaan bahasa. Teras jadi aya wangunan biantara. Biantara teh nyaeta nyarita di hareupeun balarea. Kalawan eusina luyu jeung tujuan anu rek ditepikeun. Nurutkeun tarigan, biantara atawa pidato minangka aksi panyatur pikeun nepikeun hiji hal sacara ngahaja jeung miboga sifat formal. Sedengkeun ngabandungan atawa nitenan kalawan saregep tur taliti minangka reaksi ti pihak pangaregep. Dina biantara oge kudu luyu jeung kepentingan acara saha nu ngahadiranana jeung kalungguhan nu biantarana sorangan. Teras basa nu digunakeunana ilaharna nyaeta basa hormat lantaran ngajenan hadirin nu ngabandungan biantara. Jenis-jenis biantara. Jenis-jenis biantara teh aya 2. Nu kahiji biantara teresmi, contona biantara ulang tahun, riungan lembur, acara hiburan, jeung sajabana. Ari biantara resmi, contona sidang, rapat, upacara Agustusan, jeung sajabana. Dina biantara aya 4 metode anu digunakeun. Kahiji, metode nalar atawa ngapalkeun nyaeta biantara anu ditalar luyu jeung teks nu disusun samemehna. Anu kadua, metode maca naskah nyaeta biantara nu ngagunakeun teks. Anu katilu, metode catatan inti biantara atawa sok disebut ekstemporer nyaeta biantara kalawan mawa catatan hal-hal nu penting nu rek ditepikeun. Anu pamungkas nyaeta metode langsung atawa impromptu. Biantara langsung atawa nyiapkeun teks heula. Struktur teks dina biantara nyaeta aya 3, aya bubuka, eusi, jeung panutup. Dina bubuka ngawengku salam bubuka, mukadimah, salam panghormat ka hadirin, jeung ngahaturkeun nuhun ka panata acara. Dina eusi ngawengku ngadadarkeun tujuan jeung nepikeun eusi. Dina panutup nyaeta sanduk-sanduk bisi aya kekecapan anu salah atawa teu marenah. Nyindekeun eusi biantara, dunga jeung nu pamungkas salam panutup. Lengkah-lengkah nyusun teks biantara aya 4. Nu kahiji aya jejerna aktual. Jejer atawa tema biantara teh kudu aktual, luyu jeung situasi sarta kondisi nu kiwari keur rame dipadungdengkeun. Ulah medar tema nu geus bari atawa jejer nu eta-eta keneh. Anu kadua, rangkaina weweg. Jieun rangkai tulisan dumasar kana struktur biantara nu ngawengku bagian bubuka, eusi, jeung panutup. Eta struktur teh tuluy karingesian sing taliti sangkan rangkaina weweg. Tong poho gunakeun ejahan basa Sunda nu bener. Anu katilu, eusina mundel. Eusi biantara teh kudu mundel, hartina rea mangpaat jeung pulunganeunana. Teu padu ukur nyieun atawa nyontot teks biantara nu geus aya. Anu pamungkas, basana hade. Biantara teh kudu mantak ngirut, sabab patali jeung seni nyarita. Kukituna, basa nu digunakeun ge kudu beunghar jeung euyeup kumamanis basa. Bisa dieuyeban ku sisindiran, bebasan, jeung paribasa. Catatan referensi bacaan atawa kalimah pinilih nu ditepikeun ku hiji tokoh. Hal-hal nu kudu diperhatikeun nalika biantara anu kahiji nyaeta sora atawa artikulasi.
Sangkan kadenge ku balarea, sora kudu bedas jeung tatag. Bentes ngalisankeun kekecapan jeung henteu loba ngarandeg dina nyaritana. Anu kadua, lentong atawa intonasi. Lentong kudu merenah. Ulah nepikeun biantara basa Sunda ku lentong basa Indonesia. Wirahma. Wirahma patali jeung anca gancangna atawa tarik halona dina nyarita. Ulah rusuh teuing, ulah ngayayay teuing, kudu bisa ngatur lebah mana kudu anca atau gancang, lebah mana kudu tarik atawa halon. Anu kaopat aya nada. Nada patalina jeung rasa eusi biantara. Upamana pikabungaheun kudu dikedalkeun ku nada bunga, upami pikasediheun dikedalkeun ku nada sedih. Anu kalima aya pasemon atawa ekspresi, mimik. Pasemon atawa paroman patalina jeung nada nu dikedalkeun, luyu jeung eusi biantara. Anu pamungkas aya pasang peta atawa gestur. Pasang peta patalina jeung gerak awak nu efektif teu kaleuwih. Sakitu heula anu tiasa diduikeun tepang deui dina video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.